Isuk-isuk masakan mumunyit ganting. Sesa lebaran haji kamari dilanjut meresan bubututan. Assalamualaikum dara mang ce ari lebaran haji teh sabaraha bulan yang lalu ieu teh euy. Ieu urang daging ganting mumunyitna aya kene. Kapopohokeun wae arek diasakan teh ieu teh. Penting teh urang teh ingetnya tadi bijilkeun tina freezer. Tapi ieu teh urang teh bingung arek diasakan kumaha. Ari kamari-kamarina mah niatna mah ditongseng ieu teh. Tapi ieu teh perbumbuanna eueuh jabat teu boga cai patina. Ya geus lah urang kulu baheula sabari mikir arek diasakan kumaha urang sabari gegero. Da cing teh jeung barudak eueuh dengan sangu deui. Urang semur we atuh cing teh barudak bisa ngadalahan. Heueuh urang anu simpel-simpel we lah anu babari. Heueuh jeung bisa kadahar ku salarea. Heueuh pan tok nok peragi barudak geus beak deui. Can nyetok deui teh pan ari ka mana-mana nya tah. Jobakeun pan lacek teh cager di tengah reunaheun nyetakeun. Tadi ge subuh aya we geura utah-utahan. Eta teh kamarina aya we ngadaharan jajanan lada teh beunang digeunggeureukkeun. Heueuh gede ku gedena anu leutik saruana deui. Teu kaopan beuteung na teh komo adina mah. Biasana mah lancek na teh keker jarang gering. Panyeta ena mah geuning geus beuki kana lada bilaan maok-maok geuninganan jajan oge. Heueuh lieur pokona mah urusan budak ku sorangan bari eueuh bapakna. Tapi ke heula ieu urang undur daun waluh ce. Bangunageun ijang baturna engkeng lalab urang kulub. Urang petikan daun ngorana we hungkul nyaah cenah ngarayang ame loba buahan. Maloba-loba sakepeul ke ge mahi lah supaya sakalian dahar we soranganeun. Ning ieu geus asak semur teh ce coba urang asaan teh ngeunah henteu nya. Urang asaan heula bis teu karasa uyah. Imah madodet sia ce karasa bumbuna ge geus ngeunah. Tong dilila-lila enam urang langsung nguapkeun geus teu kuat lapar ingan derek deui. Atuh da ieu jam 8 ce ari urang karek dahar. Anu biasana ge jam 7 geus nguapkeun sangu atuh da ayeuna encan. Alhamdulillah ngeunah ce dahar teh nikmat. Nginumna cai haneut pokona mah pedo. Geus eusian mah beuteung 6 orang lanjutkeun di proyek ce. Ieu teh seusehan telepaneun mending geus satamruan. Geus 2 kali nyeuseut atuh da ieu teh ditelepan hoream asana teh. Pokona wah titilep baju mah pagawean pang hoream-horeamna. Tapi 6 orang paksakeun we telepan soalna bapak budak tere balik.